Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka siluman. Ayeuna kantun bagian anuka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti palihan Ciamis. Kangge Kang Aditya ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja kasiluman bagian anuka genepna. Sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana kacaritakeun beja ngeunaan berat beungharna Juragan Ardan, tereh pisan sumebarna, cepet pisan nerkabna ka unggal desa. Ngaran Juragan Ardan gancang kakoncara ka unggal ploksok kalangan manusia, boh budak atawa kolot, menak atawa pejabat. Harianeun ari ka Juragan Ilham da memang masih keneh salembur malah makiwari mun dibandingkeun jeung bandeng anu di Bandung. Hartana Juragan Ilham jeung Juragan Ardan lamun dibandingkeun teu sacongo kuku-kukueun acan. Kanyataan ieu tangtuna jadi pelajaran anu kawilang hebatna pikeun kulawargana. Tapi dasar Juragan Ilham sok sanajan geus haji kasebutna, tapi ari wandatna piharta mah jeung sarakah jiga nu teu boga kaera, najan baheula kungsi ngusir ngahina nyiksa Kajang Ardan. Tapi kiwari mah ngadadak boga paniatan rek ngajodokeun anakna anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina anu jadi kembang desa Cipaganti, nyatana Neng Lira. Pasa sore waktu nu alus keur ngariungna kulawarga, harita Juragan Haji Ilham jeung bojona anu ngaran Buwarni katut Neng Lira, katut Jangroni salaku anakna nu kadua. Harita teh keur pagempungan di ruangan tengah. Ibuna cikan
pangnyieunkeun heula kopi hideung ka hade ulah dikuceknya. Ieu bapak asa puyeng ieu ari ngarokok teu bari ngopi teh sok ganjang ibuna. Cek Juragan Ilham anu keur nyerebung udud sigaret kretek bangun anu nikmat naker. Pikeun Bu Warni teu talangke manehna terus ngaleos ka dapur nu tepati lila geus balik deui mawa sagelas kopi dina lampan bodas. Sok bapana tah geura dileueut dah geus kabiasaan ongko. Bapa maneh mah ari udud teh kudu aya kopi we jeung kopi. Sok bapana tah beung-beung keneh. Cek Bu Warni bari gek diuk deui na kursi panjang ngarendeng jeung salakina. Nu saterusna Juragan Ilham ngamimitian muka obrolan. Kieu yeuh dengikeun ku sararea khususna ibuna. Bapa teh ngahaja mana ngajak ngariung teh. Nu sabenerna mah aya pamaksudan jeung rarancang susuganan ieu kasaluyuan ku sararea. Tapi sing dina henteu oge da anggar kudu satuju. Daek teu daek kudu daek eta mah. Da sabab lainna naon? Ieu mah keur kapentingan kulawarga urang sararea kahareupna. Kitu harita bubukana omongan Haji Ilham anu nandakeun yen dirina saurang jalma nu hayang menang sorangan. Ari pikeun pamajikanana katut dua anakna. Yen bapana mun geus ngomong kitu mah alamat moal bisa mungpang sanajan ninggang disalah oge. Kusabab mun coba-coba ngalawan palukarna bisa diusir atawa din alus milikna oge bakal dikerem teu meunang kaluar ti imah bari jeung sagarupana dibates. Aya naon kitu bapana? Ibu mah meni asa heran kieu jeung can ngarti ieu teh. Aya naon? Tembal Bu Marni bari karung tarangna. Sedengkeun Neng Lira budak kahijina jeung Jang Roni budak kaduana geus teu boga selera ti tadi keneh. Nu matak mending cicing we kecuali mun engke ditanya meureun rek ngajawab. Jadi kieu ye Bu. Bapak teh boga rarancang hayang nganjang ka imahna Jang Ardan si Sultan Anyar nu katelahna ayeuna mah. Nya ari maksudna mah hayang meungkeut pageuh tali silaturahmi we. Sakalian bari nyambungkeun omongan manehna baheula waktu boga niat erek ngalamar anak urang teh baheula geuning. Har ari bapak kumaha? Kapan bareto teh Jang Ardan teh sirikna meni diciduhan ku bapak. Coba indung bapana disiksa. Kari-kari ayeuna boga pamaksudan kitu. Era atuh ieu bapana era. Tempas Bu Marni maksakeun nyempad. Nya kumaha bapak we atuh Bu. Arina naon teh sok waka nyempad. Keun awe mah tinggal ngadengekeun jeung nurutkeun kana jadi salaki. Da anggar bapa anu jadi pamimpin di keluarga teh dengekeun we ulah waka nyempad komo nyerongot mah teu ngeunah deuleu ka deuleuna oge jeung ka dengena. Gampang masalah nu kitu mah barina oge. Tinggal menta dihampura oge beres. Bari urangna sosoroyo atuh kajeun teuing nu penting mah loba harta. Ari maneh kumaha Lira 1 juta mun seug dijodohkeun ku bapa ka Jang Ardan kade ulah nolak. Barina oge da ginding ieu ayeuna mah jaba moal hese hirup jeung si eta mah. Sing maneh hayang nona oge pasti bakal dicumponan deuleu ku Juragan Anyar mah. Kitu harita tabiat aslina Haji Ilham ayeuna mah kaluar kabeh. Kituna teh bari rada muncereng ka sakabeh anak pamajikanana. Nya abdi mah teu langkung amawe ngiringan ku masaena. Cek Neng Lira bari tungkul senajan bari kapaksa.
diri nanya luyuan karena kahayang nu jadi bapana anu syarakah. Tah gitu atuh ari anak ama alus-alus berarti eta teh anak anu ngarti nyaho diri apal kana naon kana ngahargaan kolot ulah kawas indung maneh sok babarian nyempan ka kolot ka bapak teh. Roni sok geura siapkeun mobilna lamun teu ngeunaheun servis heula keisuk urang sararea ngabring ka ditu nepungan Sultan Ardan. Mangga Pak, mangga, ucap Jang Roni pondok. Nu saterusna sanggeus obrolan di keluarga Juragan Ilham rengse. Sararea bubar arasup ka kamarna sewang-sewangan. Kajaba Haji Ilham anu angger tumpang suku bari ngabayangkeun dirina bakal jadi leuwih beunghar kulantaran engke jaganing pagetoma Jang Ardan bakal jadi minantuna. Para wargi sadayana waktu mungguh teu karasa nyerelekna. Gancangna carita jam genep isuk-isuk kulawargana Juragan Ilham geus saraget darangdan make papakean anu aralus. Komo pikeun Juragan Ilham pisan sorangan mah ngahajakeun bajuna ge nupang mahalna ka asup Neng Lira keur magelis katambah dipasieup ku rangkam anu hade atuh beuki tambah mencrang we katempona. Sanggeus ngawadang sasarap Juragan Ilham manaskeun heula mobil Innova-na. Teu lila sanggeus sarereana asup mah mobil teh ngageleser ngageleuyeung leumpang disupiran ku Jang Roni dibaturan ku Haji Ilham anu diuk gigireun Jang Roni sedengkeun Neng Lira jeung Bu Warni mah di jok baris kadua. Sapapanjang jalan anu luak leo katempo pamandangan anu endah ngemploh hejo bubuhan sakuriling bungkingna eta lembur dipinuhan ku perkebunan enteh. Najan imah Jang Ardan kaasupna masih keneh sadesa tapi kulantaran wewengkon desa Cipaganti mah lega jadi teu aneh jarak ti imah Juragan Ilham ka imah Jang Ardan teh aya kana 5 kilometerna. Teu karasa laju nyemprungna mobil tereh pisan. Harita kulawarga Juragan Ilham teu kungsi setengah jam oge geus nepi ka hareupeun pantog gerbangna gedong sigrongna Juragan Ilham, Juragan Ardan. Sakadapan mah Juragan Ilham mani colohok bengong, colohok nembang kadu mata simeuteun. Pedah nempo ka agrengan imah Juragan Ardan anu sakitu gedena. Keur mewah teh buruanna oge aya segede lapangan sepak bola mah. Di hareupeunana ngajejer mobil-mobil mewah aya kana 10na. Timiti BMW, Mercy, Toyota Alphard, Lexus jeung sajabana deui. Salian ti eta palebah pilar panto gerbangna ngajugrug pos paragi satpam ngajaga. Atuh pikeun Haji Ilham anu boga sifat korun kaayaan eta teh tangtuna ngajarikeun dirina beuki kumrawat we. Malah mamun bisa mah najan poe harita pisan oge ari Jang Ardan nyatujuan jeung daekeun mah rek dikawinkeun Neng Lira teh. Perkara hajatan mah gampang bisa diatur lain waktu deui. Hade engke paneuri gitu harapan si Juragan Ilham harita. Sajroning keur kitu kadenge soran ngetrokan kaca mobil. Atuh Juragan Ilham jadi ngorejat kagerwahkeun bari ngalieu.
Si horeng barang ditempot teh di luar mobil geus nangtung saurang satpam. Sedangkeun saurang deui mah mancot ti jero pos. Juragan Ilham gancang nurunkeun kaca mobilna bari unggeuk nu saterusna si satpam kadenge nanya. Punten Pak, manawi bade ka mananya? Atanapi aya kapreogian kasaha atawa bade ka Sultan Ardan atau kumaha deh Pak? Oh, mun leres pisan. Bapak teh aya maksad ka Juragan Ardan ieu teh. Manawi aya, tembal Juragan Ilham. Semu gugup, maklum ayeuna mah dirina ngarasa jadi jalma leutik nu hartina dihareupeun kamewahan Jang Ardan. Oh, aya ki atunya sakedap antosan we di dieu abdi bade ngawartosan heula juragan kalebet manawi anjeunna keresaheun nampi tamu. Punten manawi ari ieu sareng saha bilih Juragan Ardan tumaros? Oh, carioskeun we sareng Bapak Ilham ti Cipaganti kota gitu. Sekali deui Juragan Ilham jadi balelol nu tadi narek ngomong juragan ge kalah jujuju teu tulus dengan rasa era. Oh, mangga tuh antosan sakedapnya Pak. Pungkas si satpam bari marentahkeun ka baturna nu aya di jero pos sangkan ka jero ngabejan Jang Ardan yen dihareup aya tamu. Heuleut sapanginuman si satpam anu tadi geus balik deui bari mukakeun panto gerbang nita asup ka Juragan Ilham sakulawarga. Mangga Pak kalebet kaleresan Juragan Ardana keresaheun nampi cenah Pak, mangga. Sanggeus kitu mah mobilna dibawa ke tempat parkir. Sedangkan Juragan Ilham jeung kulawargana dijajabkeun ku satpam nuju ka rohangan khusus paragi tamu. Kacaturkeun harita di rohangan tamu anu mewah. Juragan Ilham sakulawarga guk-gek dariuk na kursi anu kacida empukna. Maklum kursi mahal. Jadi wajar mun ngeunah karasana dina bujur. Mata Juragan Ilham teu boleh rutret ka ditu ka dieu nenjewan pangeussi eta imah. Nu serba marewah bari harurung harerang. Hatena teureun-eureun ku mecrek dumeh ngarasa serab ku harta dunyana Jang Ardan. Sabot keur anteng lurat leret keur kitu torojol datang norojol saurang pembantu mawa susuguh nu sakitu lobana. Eusina serba-serbi dahareun jeung bubuahan anu ngarareuna. Malah cai nginumna ge cai mineral merek Equal anu biasa dipake dina masamuan atau rapat para pejabat. 5 menit geus kaliwat kayan di jero rohangan tamu ngadadak kaambe bau seungit anu ngadalingding karasa meuni asa seger kana pikiran. Cing horeng barang ditalung tik tetela sumber seungit nate datang ti Jang Ardan anu keur nangtung percis di lawang antara rohangan tamu jeung rohangan tengah. Katampona harita Jang Ardan make pakaian anu alus. Paromanana bear marahmai sedangkan buuk pondokna disisiran rapih pisan. Haturan agan wilujeng sumping di saung simkuring nu sakibuk tos nagan. Kitu ceuk Jang Ardan ngahaja ngomongna handap asor. Sanajan hatena mah ngageremet komo waktu nenjo Juragan Ilham. Tapi keun ayeuna mah ngahaja kumanehna bakal diangon heula. Duh, ujang kasep hampura Bapak Jang. Rumasa baheula-baheula mah. Bapak teh loba salah, gede dosa.
komo mun inget ka jenatna indung bapa hidup. Bapak teh hanjakal pernah nyiksa, nginjem duit can pernah dibere, pernah ngahina bahasa nyecelai ka hidup. Tapi najan kitu oge ari hate manusia benerna ngarasa sedih. Da kitu sote ngajak bapak mah sangkan hidup mikir ngarah daek usaha meh bisa beungar ngarobah kahirupan jang. Jadi bapak ngahina ka ujang jeung ka indung bapak ujang teh lain ngaja tapi eta mah lain maksud ke tapi ngaja eta mah ngarah ujang sumanget pikeun neangan kahirupan ngarah hirup bisa leuwih sugih mukti kitu teh jang. Dasar buaya anu ngaran Juragan Ilham dirina geus teu boga kaer waktu ngomong kitu sok sanajan rada balelol. Nyarita kitu ka Jang Ardan malah mah bari ngagabrug sagarupa. Manehna teu paduli najan kudu korban harga diri, anu penting sagala pamaksudanana bisa laksana. Nuhun Jang anu kasep. Bapak sakulawarga geus diangken jadi tamu. Tangtuna bapak kacida bagjana. Sok atuh Neng, geura munjungan tak kasih kasep si ganteng si kalem, hayo Neng. Sambung Juragan Ilham teruskeun omonganana bari teu euleum-euleum nitah ka Neng Lira sosoroyoh ka Jang Ardan. Ari pikeun Jang Ardan harita lir ibarat kagunturan madu kaurugan menyan bodas. Mobok manggih gorowong aya jalan pameuntasan. Dirina ngarasa gumbira jeung rugina tapi lain pedah ku aya Neneng Lira. Tapi salian ti eta aya nu leuwih penting demi kalangsungan kabeungharanana sajeroning dadana Jang Ardan ngagrendeng. Aya ku kabeneran sia Ilham nyampeurkeun ka aing. Jabah bogaeun anak bujang tempokeun sia. Anak sia pasti ku aing bakal dijadikeun wadal kahiji pikeun Kanjeng Prabu Singkil. Engke bulan hareup kabeneran bulan mulud anu mimiti tunggu dagoan sakedeung dibalasan ti dewek sia anu geus ngahina nyiksa ngakaya indung bapa aing. Pasti bulan hareup mah sia bakal kalengitan tah kudu jadi anak. Kitu garantesna Jang Ardan. Sabot keur kitu Neng Lira datang nyampeurkeun ka hareupeun Jang Ardan. Bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Hapunten Kang, pamisalami ieu abdi tos ngajantenkeun raheut manah salira. Entos maneng. Nging sok diungkit-ungkit deui. Keun wae anggap we eta mah pecut sangkan hirup leuwih maju Neng. Temal Jang Ardan jika nu heueuh tapi memang najan kitu oge ari ka Neng Lira pisan mah hatena teu geuneuk teu maleukmeuk ngan hanjakal kapan dirina tetep moal bisa miboga pamajikan. Hiji-hijina jalan kudu diakalan nyata ngawowohi heula Juragan Ilham ku harta sangkan manehna bisa hirup bebas jeung Neng Lira. Ari perkara dirapalan mah gampang manehna bisa ngulur-ngulur waktu nyieun janji palsu. Juragan Ilham harita hatena ngarasa bunga nu taya hinggana. Dumeh rarancangna geus mimiti nembongkeun hasil waktu ningali Jang Ardan keur uplek ngobrol jeung Neng Lira. Komo nalika dirina ngadenge Jang Ardan ngebrehkeun paniatan arek datang ka imahna. Atuh sapada harita Juragan Ilham mun kongang mah hayang ajrag-ajragan bakating ku bungah-bungahna hate. Nuhun Kasep, nuhun samemena oge. Ari hidup boga niat rek rumpaheun datang ka imah bapa mah. Ku bapa teu weleh didagoan. Tapi mun bisa mah saterehna we keta bade iraha kinten-kinten ajang nganjang ka imah bapa teh. Tanya Juragan Ilham meni haripeut naker nanya ka Jang Ardan.
nya antosan we waktos napa saenggalna we panginten atuh mudah-mudahan tiasa enjing atana pigeto pamit teu aya halangan harungan mah ke abdi nalepon deui ka Neng Lira kangge ngawartosan waktos napa. Sae atuh ari kitu mah Jang, Bapak ngarasa regreg nu aya ngadeng ujang sanggem rumpaheun ka bumi Bapak mah. Kitu harita pungkasna antara obrolan Jang Ardan jeung Juragan Ilham. Nu saterusna mah Juragan Ilham pamitan. Dumeh waktu harita geus nyedek kalohorkeun. Ongkoh pamikiranana, manehna hayang sasadian heula pikeun nyampakeun Jang Ardan bisi engke lamun seug datang nganjang dadakan geus sayaga sagarupana. Para wargi sadayana gancangna ieu carita 2 poe ti harita Jang Ardan si Sultan anyar ti Cipaganti bener-bener datang ka imahna Juragan Ilham. Bari teu poho datangna ka imah Juragan Ilham numpak mobil mewah nupang anyarna. Kajaba ti eta teu kapalang barang bawa meuni samobil kolbak. Ngajakeun ngirimna oge barang nu marahal kabeh. Malah maker Jang Roni mah dihususkeun dibere hadiah motor weuteuh merek Kawasaki Ninja X2. Teu poho pikeun Neng Lira dihadiahan cincin berlian. Sedangkan pikeun Juragan Ilham jeung Bu Warni mah dibere mobil. Ngajak kitu sote sangkan Juragan Ilham beuki mabok ku harta, malah mandar anakna dibikeun di bawah hirup saimah tanpa hukum nikah. Salian ti eta anu jadi inceranana keur bulan hareup calon tumbal nyaeta Jang Roni sangkan senang-senang heula sakeudeung. Atuh teu bisa dibayangkeun harita kumaha guligahna hate Haji Ilham. Dumeh dibere banda nu sakitu lobana. Padahal ieu teh karek nganjang biasa. Komo isukan meureun mun geus jatuh krami jadi minantuna. Geus pasti hayang naon oge pasti bakal dicumponan. Gitu harita pamikirna Juragan Ilham. Nuhun Ujang Kasep Menak Soleh Jinggo anak Bapak. Anu bageur ieu geuning budak Bapak. Bapak geus dikirim barang ni sakilobana. Hampura Bapak moal bisa mulang tarima kajaba hidup daek mileuleungkeun anak Bapak anu kahiji nyaeta Neng Lira nu sakitu buktina Jang. Mimitina pitapak Jang Ardan geus mimiti ngaciret waktu Juragan Ilham ngomong kitu. Sedangkan pikeun Jang Ardan hatena mah nyeungseurikeun. Teu sawios-wios Pak. Eta mah hatur lumayan we sakedik manawi kaangge kitu oge. Mung hapunten bilih teu tiasa nyugemakeun Pak. Ceuk Jang Ardan nembalan ku bahasa nu handap asor. Sok sanajan ari sabenerna mah keur ngece. Dumeh ceuk manehna mah ngirim barang marahal kitu teh kaitungna ceuhil keneh. Padahal pikeun Juragan Ilham mah sakitu teh muni asapang mewahna. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi. Pikeun Juragan Ilham mah kaerana beuki ngurangan. Waktu nawarkeun nu jadi anakna malah mandar Jang Ardan bisa tereh-tereh ngucap akad jeung nu jadi anakna. Nya sakali deui Bapak ngucap rewu-rewu nuhun Jang. Tapi hampura ieu mah hampura ieu Bapak rek nanya. Cing kira-kira ieu mah urang aya niat teu pikeun neruskeun omongan Ujang nu baheula teh waktu kadal arek mihukum anak Bapak. Nya tangtos pisan Pak atuh niat mah masih kene pageuh. Mung hapunten panginten ari waktosna mah kewe abdi bade ngetang heula Pak. Nya teu naon Jang, Bapak mah kacida reug-reugna ari geus nyekel omongan kitu mah. Ayeuna mah hayu we leuwih hade urang dalar heula. Kebeneran geus disiapkeun ku nu mararasa. Geus kitu mah Jang Ardan jeung kulawarga Juragan Ilham dekar we dalahar
balak kecerakan di barung kurasa suka bunga. Gancangna carita teu karasa waktu teh geuning geus tomper kawan Ciasar. Harita Jang Ardan langsung amitan kalayan menta izin ka Juragan Ilham yen dirina rek mawa heula Neng Lira pikeun milihan imah di kota keur isukan ari bulan madu. Kitu alasanana. Padahal nu jelas nama sangkan dirina teu katohian ku Prabu Singkil dina enggoning mibanda Neng Lira, ceuk pamikirna. Teu naon teu boga pamajikan resmi oge, nu penting boga batur hirup anu maturan sapopoena najan tanpa dibeungkeut ku hukum nikah. Sesuai jeung perjanjianana nu ngalarang boga pamajikan. Kalayan teu kungsi hese, Juragan Ilham langsung ngijinan da ongkoh kitu kahayangna. Sangkan Jang Ardan tereh ngawin nu jadi anakna. Saminggu ti harita, Jang Ardan harita meuli imah di kota Bandung sabar saharga 5 miliar pikeun ditempatan ku Neng Lira. Tapi nalika eta imah dibeuli di duitan, na atuh ari keur kitu ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.